Pasal martelakeun hadas. Ari hadas leutik mana barang anu ngabatalkeun kana wudu urang. Ari anu ngawajibkeun kana mandi hadas gede jumlah 2 sareng tadi. Pasal martelakeun aurat. Ari aurat lalaki antara tuur sareng bujal keur salat nalika udar. Ari aurat awewe anu dibeli dina salatna aurat cara lalaki. Aurat awewe merdeka dina salat kabeh badan salian leungeun jeung beungeut. Ari luar salat jeung lalaki sejen kabeh badan najan kuku pangereutan. Ari sareng mahram sareng pada istri antara tuur jeung bujal heiki santri. Ari sareng carogena henteu aya anu aurat sumangga sadaya-daya.